ari ieu tamu teh nyaeta Astrajinga Landawala bade laporan wireh ditumaritis aya kajantenan anu luar biasa ari tadina mah Astrajinga teh ka Madukara sareng ka Malajang Tengah nanging aya wartos Arjuna angkat ka ieu parewana atuh Astrajinga Landawala nyusul ka ieu parewana nanging sate acana lumebet ka ieu padepokan Astrajinga Landawala dipegatnya taku keamanan di padepokan margi ieu padepokan teh anu ngajaga nyata salah saurang linmas nyata salah saurang keamanan pertahanan sipil atanapi hansip nanging hansip teh anyar di dieu jadi teu apaleun ka Astrajinga Landawala atuh ya hansip saja laporan ka ieu kasepuhan pangapunten ulun saha ya abdi kulan keamanan komandan keamanan Bapak Hansip sumuhun bulan bade naon bade laporan bulan oh saya mangga soyos abdi kalebat atana pisalila keluar we ye Hansip na naon si galo teh ieu teh saha Hansip beureunan di luar ya aya naon beureunan pangapunten bulan mangga soyos jaleblog abdi kabulusan kehujanannya sok mangga datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewuk manggulengan rana Kasep Gatot Kaca tingali Hansip nepi ka petekel kieu ai sora gede sing horeng tempo Kasep sawios pameun beu ieu Hansip nepi ka Gusti Hansip mini teh ieu Hansip bocil teh ieu Hansip pelan ieu teu kunaon para rowek punten wah gini aya encep sepuh ye gini ieu mah anyar Hansip teh sumuhun bulan abdi teh ngeunakeun abdi Hansip anyar anu kamari mah anu biasa di dieu nuju teu damang anjeunna gering kunaon cenah mencret kitu bulan kamari teh mencret cenah anjeunna teh kababayan teu kiat panginten brusut we kitu tah janten digentos ku abdi salaku keamanan di dia kulon gitu kulon saha ngaran ari kapungkur mah abdi teh dahlan sumuhun ngan abdi teh ngaran dahlan teh geringan wae gitu kulon ririwit we kesrek terus digentos abdi teh saha maman kumaha kumaman ari kumaman abdi teh kawin wae ngan pikir macam pikir itu teh pangaruhna teh kulon mohon kulon jeung hayang ngomong wae abdi teh ye jadi ayeuna digentos ayeuna mah abdi teh nami teh Peri sumuhun ari ngaran Peri ari dina KTP Dadang kemudian teu nyararamu kitu sawias kulon abdi mah jalma teu nyamung kitu kulon jadi abdi teh ka dieu teh bade laporan wireh nyaeta
dina waktos ayeuna di luar teh aya hal-hal anu aya hal-hal anu ya topi sia teh kumaha topi teh jeung logor sumuhun ulah rogor atuna anjeun teh lain mawa meuli nu bener lepat teh abi teh mesen dina COD meuli online sumuhun aya abi teh mesen teh nomor 8 ada datang nomor 18 duka salah nulis pangetan abdi dan dituliskan ke pun anak tadi mah teu bisa nulis jadi kieu rogor kulon teu nanaon atuh mangsa tadi teh bebas abdi menami mah bebas abdi menuju kieu mah ye da kudu pukuh meureunnan pukuhkeun lah ku salira lah abdi nuju teu pukuh ye ari mang teh kawit di mana ari kawit mah ti genteng genteng mana nya di luhur sama genteng mun ti genteng lawan abdi teh asli mah ti genteng kagungan bojo abdi teh kampung teh urang karet saha nomina mah sae lan Siti Sonari tuluy masih kene cerai kumaha cerai sumuhun abdi teh cerai nah biasa kulon ekonomi lah ekonomi hari tadi na corona kulon abdi teh kacumet teh ku ekonomi atuh malu mahancip ka jeung leutik gitu kulon ari pun bojo gitu hoyongna teh golop berenang pun bojo mah hajat ngapoe gitu jadi abdi teh wah bobol ku eta mah kulon serahkeun we maneh nyerahkeun abdi diserahkeun talak ke dibeli maklum atuh abdi mah hancip atuh teh mana atuh jelema leutik abdi mah nya danyeun maleutik jelema Allah kana fisik dah cep kana fisik kieu ge abdi kolonel teh kolot segede menel sumuhun jadi ayeuna teh duda we garuh deui atuh di mah ka urang mana ka urang Cimeong sumuhun wah tuh gadis sumuhun perawan sabaraha lami 3 jam can bobo geus dicabut ku mitoha da teh doaeun kitu eta ge menang maksa ulan nuhun atuh Bapak bingung aing ngomongna tos lah kieu lah perkawis nami malah tong jadi ribuh lah saha maman we tos maman lah nu jelas mah meh kasohor oh nya atuh maman antong tong teraos saha dado sak manyen eta di tukang aya gegeden bisit kasebut teu sopan gegeden naon eta dipengker aya gegeden sumuhun mana eta dipengker Allahu Akbar Gusti nu agung ieu jelema nu kasep ieu aduh saha ieu teh nyatanya atuh cep sahan cep teh ngaran kaula teh Arjuna mang hah saha Arjuna mana Arjuna kaula teh panengahing Pandawa teh Madukara tobat dunungan abdi nya aduh cep Arjun luar biasa cep Juna dikasih pieu cep aduh Gusti ya pamun teu glowing kieu Allah cep mang lamun awewe bogoh kan cep Gusti perawatan wae menyan cepnya
beda jeung emang atuh emang keur leutik kieu pisan pamun teh Cep. Nah ayeuna jadi kieu nuju ali teh pada nyoo ku batur. Beungeut teh jadi burung. Kokod monongeun. Odon Cep Juna duh kalau damang amang atuh ka itu Cep. Ka itu ka mana? Ka itu ka dieu we. Supados lieur Cepna lah. Mang teh kakasih teh saha? Anton. Ya teh kumaha ngaran teh gonta-ganti. Abdi mah semenit ganti. Gitu gelandoh Cep Juna doh gagah kieu Cep. Kasep kieu Cep kieu. Mang teh gaduh budak. Kaungan putra sumuhun. Neme keluar SMA. APG. Anak mang teh awewe. Ayeuna teh nuju meleran jodoh, malu mungkin Cep dilamar. Cantik. Kangon Cep khusus we. Perawan. Geulis Cep. Mang kaula tetes kagungan bojo teh 2. Banyak kaulah kedah bojoan deui. Ih, sawios jadi nomor 3 kitu sawios. Nu penting mang gaduh keturunan dari keturunan Aden. Mang hayang jadi mitohan Cep. Sawios Cep lah. Tetiasa mang kaula kedah satia. Is sawios, da moal cekcok tenang. Dirahasia dijamin Cep. Tutup mulut pejamin, nu penting mang mah pajero we. Gitu Cep. Moal tiasa mang kedah tiasa Cep. Kaula teh 2 oge mang can bisa perilaku adil ka bojo kaula nu 2. Sawios mun anak mah dinyenyeri kitu sawios. Nu penting mang boga keturunan dari Cep. Itu yang mengharapkan. Itu gelan Cep mang beserkeun topi mang Cep. Topi mang kayak itu Cep tuh. Banyak kami toha temere. Itu mitohana dari mang. Wah, Cep malah. Hari saya tanya tuh. Hei, mana? Sajen. Kaulah Gatot Kaca mah. Ieu teh komandan. Kaulah Gatot Kaca. Aduh, kepada komandan Encep Gatot Kaca. Hormat. Mang di mana-mana ge hormat maku katuhu lain kenca. Mang makida Cep. Aduh Cep Gatot Gusti menegagah ke Cep lah. Bagja amang katu mah Cep itu. Ka itu ka dieu. Weh, nan Cep apa? Duh, Cep duh Gusti raju Cep Gatot luar biasa. Duh, ka mana wae tuh bro. Amang atuh ka itu ka Sunia. Sunia karo Cep resep lah. Cep lamun di Sunia mah mang rek ngabedakeun kan Cep. Ka itu amang ngusup jeung mang ngusup. Jemang Adi Wijaya urang nguseup di Sunia. Mangge baheula nguseup di Sunia mah dikeprokan Cep. Nya di lajoanan mang nguseup teh kos lajo Persib. Aya menang ger kitu we Cep. Nya sawios bang sawios. Sanes waktos. Nya. Cep. Terus kagungan istri? Teu acan. Pun anak kemilaran jodoh. Ieu teh bieu ka kaula. Dan Cep na alim atuh. Kaula mah tacan aya maksud garwaan. Banyak kumang atuh. Punten lah kamegeran. Aya naon ieu teh papahan Cep teh rame kieu. Kieu ya Cep Aden. Cep sepuh. Di luar mang pada melaporkan ada tamu sabaraha urang. Kieu urang eta. Di 2, 3, 4, 5, genep 7, 8, 9. 2 orang Cep. Apaan ya teh nu dihitung loba tapi naha 2 urang. Tung didengekeun atuh antep we. Kapan sidik kieu tah kieu tah hidup kade.
cing jadi contoh lo bating ngadahar obat warung teh jadi kulit. Jadi naon ieu teh sepuh seri henteu jadi aya tamu dua urang ciri-cirina kumaha ciri-cirina ya tamu teh nu hiji beungeutna beureum aneh beureum sumuhun ngangeiket ceuli ngucur korong garing dina pipi rujit we rujit aya nu hiji deui mah irungna panjang make kopiah jika nu heuh ngan abdi mah yakin sanajan eta nu panjang irung make kopiah tapi can pernah ke Arab nah lagedu duana lagi lagedu jeung bararau jeung polontongna bek teu karep ditanya kumaha ngaran ngadon malikeun nanya ka mang jamu anu dipayun anu meupeut teh jamu batu nya dipupu ku manehna leuheung lamun dua mah digemo di karungan mang teu kabagean bayangkeun konsep sepuh moal teh si cepot jeung si dawala Arjuna rupina mah eta yang mang satari teh Anton Mang Anton jajang lah ya atuh jajang kumaha kulon eta dua jelema idin kula asup ka dieu di Widian ulah Jamila gedu bau lalai tekenge lebat kaya padepokan taula geus wawu sanajan wawu ai bau mah karena haon ieu teh nu boga imah teh mah neh aing aduh nya hilap jadi di Widian di Idinan saya keluar mangga upami parantos di Widian kusalira abdi tugas abdi parantos selesai abdi bade mundur ti ieu padepokan nyata bade miwarang eta tamu lebat nya sok assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes permios mangga ayo saya ye pan babu hilap punten moal wae kapun anak kumaha kapun anak teh moal wae moal mang kieu we upami siep teh resep kapun anak kumaha lamun kapun bojo we didagangkeun pemajikan tawar-tawarkeun ieu teh hansip teh urang mana urang siksa ku salarea tuman hansip nahaon rupa-rupa tanu mata kanyen teh gawena teh capek hansip teh gawena capek getol jeung sajabana dawuh nu darekeun jadi hansip supaya anak muda hayang jadi hansip wayahna anjeun jadi pamimpin hansip teh gajihna taekeun cing gede tah nu surak dijamin dulurna hansip